Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng enjing sadayana kumaha daramang sadayana. Mugi urang diparingi sehat walafiat. Nah, dinten ieu ibu bade ngajarkeun pengajaran bahasa Sunda. Yuk kita simak video penjelasan berikut ini. Satu acan dimulai, hayu urang ngadoa heula babarengan. Doa sebelum belajar. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi jidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan dan berikanlah kepadaku pemahaman yang baik. Amin. Rerencangan sadayana materi kanggo minggon ayeuna nyaeta menta idin. Menta idin teh hartosna meminta izin. Biasanya dilakukan apabila kita mau melakukan sesuatu perbuatan. Nah, meminta izin juga ada tata caranya, harus dengan bahasa yang baik dan bahasa yang sopan. Apalagi kepada orang yang lebih dewasa dari kita. Dalam bahasa Sunda, minta izin itu biasanya menggunakan kata punten yang artinya maaf dan kata permios yang artinya permisi. Sekarang Bunda akan contohkan cara meminta izin yang baik dan sopan kepada teman, kepada guru, dan kepada ibu dan bapak. Anu kahiji nyaeta minta izin ka babaturan. Contoh kalimahna, punten, kengeng teu abdi nyuhunkeun hiji. Anu kadua nyaeta minta izin ka guru. Contoh kalimahna, Bu permios bade ka jamban sakedap. Anu katilu nyaeta menta izin ka ibu atanapi bapak. Contoh kalimahna, Pak punten ngiring ngalangkung. Dina bahasa Sunda, lamun bade nyuhunkeun idin, sok aya kabiasaan ngucapkeun punten heula di awal kalimahna. Punten teh nyaeta permisi. Punten bahasa Sunda, permisi bahasa Indonesia. Biasana diucapkeun kanggo kecap awalan nyuhunkeun idin atau meminta izin. Jeung jawaban dina kecap punten teh nyaeta mangga. Mangga teh hartosna silahkan. Punten mangga teh ya. Nah, di dieu aya contoh nyuhunkeun idin upami ngalangkung di payuneun jalmi. Contoh di dieu aya paguneman nanan sareng ibu-ibu jeung bapak-bapak anu nuju karumpul. Nah, contoh. Punten ngiring ngalangkung. Jawabanna nyaeta mangga. Contoh anu kadua, nyuhunkeun idin ka jamban atau ka toilet. Aya dina paguneman siswa sareng guru. Saur siswa, punten Bu, abdi hoyong ka jamban. Permisi Bu, saya mau ke toilet. Bahasa Indonesianya. Jawaban guru, mangga atau silahkan. Contoh anu katilu, nyuhunkeun idin hoyong kerja kelompok. Aya dina paguneman atau percakapan Budi sareng bapakna. Saur Budi, punten Pak, abdi hoyong nyuhunkeun idin bade kerja kelompok di Bumi Sinta wios. Bahasa Indonesianya, permisi Pak, saya mau meminta izin mau kerja kelompok di rumah Sinta. Tidak apa-apa. Nah, saur bapak,
Mangga mung uihna nging sonten teuing nya Kasep. Nah, bahasa Indonesianya silahkan, tetapi pulangnya jangan terlalu sore ya. Nah, itu bahasa Indonesianya. Oke. Sekarang anak soleh-soleha bisa dibuka di halaman 32 ya. Nah, di sini ada meminta izin ka guru. Meminta izin ka guru atau ka saluhureun kudu ngagunakeun bahasa hormat atau bahasa lemes. Jadi kalau kita mau minta izin kepada orang yang lebih tua dari kita itu harus menggunakan bahasa lemes atau bahasa hormat yang sopan santun. Contohnya ada di buku paket juga, dan salah satunya itu Wilujeng enjing Pak Guru, punten abdi bade kaluar sakedap. Nah, ini tuh salah satu contoh kalimat meminta izin menggunakan bahasa yang lemes. Anak soleh-soleha nanti bisa dilihat ya di buku paket, dan ke halaman 34 di sini ada meminta izin ka babaturan. Meminta izin ka babaturan bisa menggunakan bahasa basajan. Nah, bahasa basajan itu yaitu bahasa sederhana. Contohnya itu kalimatnya punten kuring rek kaluar. Nah, ini salah satu contoh kalimat meminta izin ka babaturan. Nah, di sini menggunakan pakai bahasanya yang sederhana karena untuk teman. Kalau sama teman menggunakan bahasa yang basajan. Basajan yaitu bahasa sederhana. Nanti anak soleh-soleha bisa dilihat ya contohnya di halaman 34. Nah, di paling bawah nanti ini ada kalimat kabaturan dan kalimat saluhureun. Ibu guru akan baca, nanti anak soleh-soleh ikutin ya. Nah, contohnya kalau ke teman bahasanya seperti ini. Punten kuring rek lewat. Nah, kalau untuk ke saluhureun, punten abdi bade ngalangkung. Nah, kalau ini untuk ke teman. Kuring nginjem patlot, abdi nambut patlot. Engke kuring reka imah, engke abdi bade ka bumi. Kuring rek milu diajar, abdi bade ngiring diajar. Nah, ini berbeda tapi satu arti. Artinya sama saja namun berbeda. Kalau ke teman menggunakan bahasa sederhana dan untuk orang yang lebih tua menggunakan bahasa lemes. Oke, anak soleh-soleha? Alhamdulillah, materi bahasa Sunda kanggo dinten ayeuna Bunda cekapkeun dugi ka dieu nya. Mudah-mudahan murang kali sadayana tiasa paham sareng ngartos. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.